jualan naon deui nya wahai adik? Bingung abi ge wahai kakakku. Kamari panjualan taraje dina jero bus. Kalau lo Bandung ngusir. Nya dik. Kamarina deui jualan parahu di alun-alun. Anu disangka nu geo atuh. Di heueuh nya. Usaha naon deui atuh poe ayeuna? Gerak ku jiga nu sinetron mah. Tah. Usaha naon tah? Jasa nyen budak keliling. Bus. Adik mah bicara teh. Tapi mending jualan suara gitu. Wah, bener tah kakak. Sakedeng deui pan pemilu. Bakal payu jualan suara. Jasa suara keliling. Lain suara pemilu. Atuh eta mangke bakal dicarekan ku Mang Cepi. Ieu mah ngam. Oh, ngame. Well kakak. Hayu atuh, hayu. Rumah itu kayaknya. Itu kan. Permisi. Daripada sakit hati, lebih baik sakit ini. Biar tak mengapa. Daripada sakit hati, lebih baik sakit ini. Biar tak mengapa. Siapa benar nyanyi teh nyinang aing kan nyari huntu yeuh dia bawa butut sorana tuh pergi kau Wah, edanya eta bapak-bapak. Bakat menjadi huntu mah. Jika muning edan kasurupan. Ayo tulikeun, kagok edan. Ayo. Cobaan ke warung itu tuh. Ayo. Gang gedung gubuk pun aku tak punya. Jangankan bermata uang pun aku tiada. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita. Itulah diriku. Bapak. Dan maksudnya ngalu eta? Ngamen. Maksudnya ka urang eta lagu teh. Ada orang boga imah, miskin, dia dengan duit sia. Selah tuh, Ajis. Kali-kali itu sih, bisa dipresto. Kabur. Siawanya ngamen PA mah. Ningang dicarekan wae batur. Aya nu salah gitu. Keke. Naunya. Kuruna ulah lagu dangdut tuh. Kumaha lamun orang ganti ku lagu Sunda. Patut dicoba. Yuk. Misi. Assalamualaikum. Hayang kawin win. Hayang kawin. Geus teu kuat perang penting bujana. Hayang kawin win. Hayang kawin. Geus teu kuat perang penting ku ngajab Erakuta astagfirullahaladzim.
sonten halus nya teuing hayang kawin saya nu daekeun ka dieu atuh sareng Eke kabur